wilujeng siang di rencangan ku Bah Ipin kalih mantan Bapak Kades Karangkemuyan pada coba menelusuri salah sawios makom anu disebutna Astana Panjang. Kaayaan anak tos tepatos ka urus malih teu aya nu ngurus buka kumaha kaayaan anak tempat-tempatna baralaha. Dada batu dibungkus dibawa dibawa etap gue dibawa nang Kusaha orang Belanda kapungkur ka dieuna. Bukan berarti saha eta teh. Eta teh juga peneliti institut itu teh. Oh, Itu di itu ada itu di wetan Kedung Cawung, umur Kedung Cawung, makam di dunia ya makam. Tadinya sami ieu na. kita tadi dunia mah bukannya nak kan teh. Ada koer. Ya alpukat ya. Anak keur jadi pisan ya alpukat. Lalu buat mereka aya nu kenging 7 kintal cenah setangka. Jadi pas pinggir solokan kali Citanduy kita bisa mandi dulu, bisa ngeliwat dulu guys. Sudah memasuki hutan.